اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu wal ishruna. Ari ieu bab anu ka-28 dina kitab Lubabul Hadis fi man'i syurbil khamri, bakal nyarioskeun tentang larangan meminum minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Qala Ibnu Mas'udin, parantos nyarioskeun Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza dafantum, di mana-mana anjeun parantos selesai menguburkeun jenazah syaribal khamri, jenazah tukang meminum minuman keras, fanbisuhu, maka pek ku anjeun geragali deui eta kuburanana. Fa illam tajidu wajhahu masyrufan anil qiblati, upama anjeun henteu mendakan wajahna mayit tukang mabok, tukang minum narkoba berpaling ti kiblat, faktuluni, maka pek ku anjeun geura bunuh kaulah. Ialah pernyataan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anu meyakinkan ka urang kabehan nepi ka beliau berani mengorbankan nyawanya. Lamun anjeun geus beres nguburkeun mayit tukang mabok, terus ku anjeun digali deui eta kuburanana, pasti wajahna eta tukang mabok teh moal bisa menghadap kiblat. Lamun anjeun nyaksian bahwa mayit tukang mabok henteu berpaling ti kiblat, pek geura bunuh kaula ku araranjeun. Ieu pernyataan keras dari seorang sahabat Rasul nyaeta Sayyidina Ibnu Mas'ud, bahwa mayit tukang mabok sama sekali moal bisa menghadapkeun wajahna ke arah kiblat. Dalam arti ieu si mayit sangat jauh dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Naon margina Sayyidina Ibnu Mas'ud bisa memberikan statement seperti itu? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, parantos ngadauh, idza syaribal abdul khamra, di mana-mana aya seorang hamba meminum minuman keras, arba'a marratin, 4 kali minum, sakhatallahu alaihi, maka Allah bakal murka ka eta hamba, bakal murka ka eta jalma. Wa kutibasmuhu fi sijinin, sareng eta hamba anu minum minuman keras teh selama 4 kali bakal dicatetkeun namana dina penjara sijin, penjara di neraka. Wala yuqbalu minhu saumuhu, sareng moal ditarima ti tukang mabok puasana. Wala salatuhu, sareng salatna ge moal ditarima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala shadaqatuhu, sareng moal ditarima sedekahna eta jalma tukang mabok, illa kecuali ayyatuba, eta si jalma teh daek tobat samemeh maotna. Nu matak nu masih keneh beuki mabok, buru-buru geura eureun. Alam dunia teh geus kolot, geus tereh beresan, sakedeung deui oge moal lila deui kiamat. Buru-buru geura tararobat samemeh urang pae. Ulah sampai maut dalam keadaan mabok, ulah sampai meninggalkan alam dunia ieu
orang masih keneh tetap meminum minuman keras, meminum narkoba dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Sing emut pesan Kangjeng Nabi dalam sebuah hadis anu diriwayatkan ku Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Beliau parantos nguping bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran. Saur Kangjeng Rasul, ijtanibul khamra, gara jarauhan ku araranjeun khamr, jauhan ku anjeun narkoba. Fa innaha ummul khaba'is, karena khamr, narkoba adalah induk dari segala kejahatan, induk dari segala dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di hadapan para sahabat tentang kisah seorang lelaki anu populer, anu sangat terkenal ku ilmuna, sangat terkenal ku kejuhudanana. Nepi ka semua orang resep ka beliau, terutama kaum perempuan sangat mengidolakan ia laki-laki. Ku hebat-hebatna daya tarik ieu seorang ulama, sehingga beliau oge sangat digandrungi, sangat diidolakan ku seorang wanita pelacur. Masya Allah, luar biasa berarti daya tarikna ieu seorang ulama ahli ibadah ya. Sehingga pelacur bae oge sangat mengidolakan ieu kiai, sangat mengidolakan ieu ulama. Ku resep-resepna ieu pelacur ka ieu ulama teh, kemudian ieu pelacur teh ngirim seorang pelayan ka ieu ulama. Saur ieu pelacur ka pelayanana, wahai pelayan, coba gera dongkapan tuh ulama anu kondang teh, dai kondang teh, geus lain dai 1 juta umat imah, dai 20 juta umat. Bejakeun kitu ka ulama eta, kaula ngundang anjeun untuk bersyahadat, kaula hayang syahadat di hadapan ulama. Bejakeun. Kemudian dongkaplah ieu pelayan teh ka ulama anu kamasyhur teh, wahai syekh, itu dunungan kaula pelacur, ayeuna hayangeun tobat, tapi taubatna hayang langsung di tangan salira, hayang langsung bersyahadat di hadapan salira. Kemudian ia ulama yang memenuhi panggilan pelacur. Kemudian begitu nyampe ke rumah na ieu pelacur teh, asup lah ka jero imahna. Begitu asup ke pintu gerbang, lewat pintu gerbang langsung ditutupkeun deui ku pelayan-pelayan. Terus setiap melewati pintu, langsung ieu pintu teh dikunci rapat-rapat supaya ieu ulama teu bisa balik deui keluar. Kemudian saparantosna ieu ulama teh berada di hadapan wanita pelacur teh, ternyata di gigireun ieu wanita pelacur teh aya seorang budak leutik sareng aya botol minuman. Terus ieu wanita pelacur teh ngomong ka ulama teh, inna lam nad'uka lisyahadah, wahai syekh, sanyanyana kaula manggil anjeun teh lain rek sahadat, lain rek tobat, walakin akan tetapi nad'uka liqatli hadzal gulam, kaula manggil anjeun ka dieu teh supaya anjeun ngabunuh ieu anak lalaki, au taqa'u alayya, atawa bersetubuh jeung kaula, au tashrabu ka'san minal khamri, atawa anjeun kudu nginum ieu minum-minuman keras. Fa in abaita sihtu bika wa faddahtuka,
Lamun anjeun embung melakukan salah satu tina perintah kaula teh, maka kaula bakal berteriak menyebutkan bahwa anjeun geus melakukan itu semua. Pilih ku anjeun. Hiji, ngabunuh ieu budak leutik. Dua, bersetubuh jeung kaula, bercinta jeung kaula, atau minum minuman keras. Hehe. Lamun urang aya di posisi eta, kira-kira rek milih mana tah Pak Wahyu? Hehehe. Kang Al-Fajri mah cikeuna milih nomor kedua ya. Hehehe. Mutak sing hati-hati. Lamun jadi dai mejehna kondang, mejehna naik daun, ulah sambarangan memenuhi panggilan orang lain. Kudu asak sasar heula. Isi dipanggil kudu kieu ya, ripuh ya. Ketika ulama anu kondang teh dihadapkan dengan pilihan anu teu aya pilihan sebenarnya mah bagi kiai mah. Bagi orang sih geus jelas pilihanana pasti nomor 2. Kiai bingung. Culang cileung kaditu ka dieu neangan jalan teu aya jalan, pantok kabeh ditutupan ku pelayan ieu pelacur. Kemudian sanggeus beliau menyadari bahwa tidak ada jalan untuk menghindari pilihan ieu. Qala saur ieu syekh teh, askini ka'san minal khamri. Coba atulah kaula mepilih mining minum bae lah. Lamun ngabunuh ieu anak kaula dosana gede, lamun jinah jeung anjeun gede nikmatna, tapi gede oge dosana. Geus mending keneh minum bae lah kaula. Akhirna ieu si ulama kondang teh meminum minuman khamr, fazala aqluhu, nepi ka leungit akalna, teu sadar ku sabab mabok. Hatta waqa'a alaiha ay jama'aha, nepi ka ketika geus akalna leungit dihareupeunana aya awewe cantik anu ngajakan teu pararuguh teh digabrug terus we digawean ieu pelacur teh. 2 tah minum, beres minum langsung jima, jinah jeung pelacur. Nu katilu cek ieu ulama teh, waduh ieu aya budak leutik ya. Lamun ieu budak teh dibunuh pasti bakal gandeng, ieu bakal bercerita ka batur bahwa aya kiai minum, mabok jeung jima jeung pelacur. Wa qatalal gulama, maka dibunuhlah ieu budak leutik teh ku ieu kiai. Nah, tina kisah singkat ieu jelaslah cariosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa minuman narkoba adalah ummul khaba'is, indukna biangna segala dosa. Geus beres mabok mah hayangna nyolong, hayangna ngarampok, hayangna merkosa, hayangna ngabunuh dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Iya bayangkan coba, iya ulama besar, ulama kondang, ahli ibadah, ketika geus mabok mah sarua bae, lepas akalna, lesot ilmuna, hilang makrifatna, dosa kabeh dilabrak. Na'udzubillah min dzalik. Atuh komo deui lamun urang anu ilmu teu boga, ibadah kedul, masih keneh daek mabok, pasti bakal sakabeh dosa dilabrak ku urang. Na'udzubillah min dzalik. Etalah kisah segelintir tentang bahaya mabok, encan deui kisah kibar sisok anu dikutuk ku Allah, dilaknat ku Allah kusabab meminum minuman keras. Malahan bayi mah kibar sisok mah ulama anu sangat kondang, ulama anu sangat kasohor ke ilmuna. Bahkan beliau ahli ibadah,
hampir kurang lebih selama 220 tahun beliau ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sareng teu pernah bermaksiat sekejap mata pun. Murid-murid oge geus bisa halaliber, bahkan dicatat dina ieu kitab murid beliau anu geus bisa hiber teh aya 60.000 murid teu bisa hiber. Masyaallah, hebat amat. Tapi karir Kibar Siso hancur gara-gara meminum minuman keras. Kisahna kumaha Kibar Siso? Tunggu episode selanjutnya dalam pengajian Duratun Nasihin Majlis ke-17. Wallahu a'lam bishawab.